Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat. Allah beritakeun soteh lain aneh kukumaha aja maut mah geus teu aneh sing jadi intibar ka urang. Ulah kena orang gagah, kena orang sehat, kena orang jadi pejabat, jadi kiai, aju orang terlena datang ke pohok ulah jadikan itibar berencana mah maot teh nah cek zohir karaget soteh karaget cek zohir digalkeun pemajikan anak incu ngadadak sekaligus bo mana teh meureun cek batin mah bagus Allah mika deudeuh jeung mikanya ku cara kitulah Allah nyabut Jawa hamba-hamba na macam-macam nu di medan laga nu di jalan raya nu ku tsunami anu di lembur batur lembur sorangan di luhur kasur di jalan geus macam-macam nah eta teh jang itibar urang sami bae maot mah di mamana ge nu penting mah maca mawa kalimatun thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah selesai mantak sok didongengkeun teh jelema kadeleuna tara ibadah di zaman Kangjeng Nabi Musa teh maot apa dipiceun ditoler-toler ka pelbak ku sebab jelema tara ibadah pentingna ngimpi pad Kangjeng Nabi Musa Musa Rasul aing teu nyarahul hamba-hamba jelema maot zahirna eta teh pase zahirna teh ibadah padahal teh kakasih aing urusan di mana Gusti tuh dipariceun itu padudak teh langsung ngajakeun lembur eta aya cenah aja ieu mah atuh ibadah tara naon tara di mana bener bae dipice langsung Kangjeng Nabi Musa nyarita ka urang lembur eta bahwa ieu adalah kekasih Allah wali Allah masya Allah mantak aya we ciri-cirina mun maot teh ciri bahwa ia bagus ciri bahwa ia teu bagus ciri sa'adah dan ciri syaqawah dibere ku Kangjeng Nabi di mana-mana cai mataan sa'adah bagja jelema maot cai mataan bagja jelema maot nomor kedua tarangna ke sangat saadah bagus katilu irungna bangir ngagedean bagus opat senyum bagus wajib kumaha geus dibere ciri ku Gusti Allah melalui Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nomor kalimana berubah wajahna kasep mun lalaki mun awe geus lamun tarangna bangun mengkerut ciri syaqawah lamun ngelel naudzubillah min dzalik ciri syaqawah lamun kadulu bangun semusil berengut ciri syaqawah cilaka di bejaan kurang ku Gusti Allah tanda-tanda bagus tanda-tanda anu teu bagus ieu urang mentak gaji ge bawaeun ka ditu urang haul bawaeun ka dikejeun teuing nu bidah-bidah anu nyengserikeun geus ulah maelu ku hari urang ulah maelu ngaji be cenah sia ka Cilongok
pos kitu bet kajin ulah dilayanan sebab naon ieu mah jang bekal ka ditu jang bekal urang ulah panasan loba nu ngomong-ngomong ngaji bae sia kacrongok hirup teu bener kajin ulah dilawan nyadar heuh aing ngaji bae ge can bener kok beuteung ngaji gitu ulah dilawan lah geus urang ngaji ya bisa mah boro-boro kabehan ye kiai ge nu maca kitab kadang-kadang haju poho deui ka masalah mah saya bajang catetan ngaji ganjarana pohar geus tas bangke urang malam Jumat riungan mun maca sholawat yasinan geus ulah boga pikiran naon bagi barkan lain mah bekal jam ka ditu itu kene bangsa tuhlal tahlil di tatangga ulah boga pikiran bekal aing ieu mah ka ditu nu mana bae engke sahaul haul geus ulah boga pikiran naon lain milu bae ngagabung jang bekal ka ditu ngaji ge kitu kene geus salah aing jang bekal mun ditanya zat teh ngaji naon di Cilong teh ngaji bebekalan bae aduh ngaji bisa ada kudu boga naon gitu ngana bawaeun masalah naon lah geus aing ngadengekeun sia capek aing geus tah mah urusan aing pokona aing mah bekalan da geus ka ditu nyaho geus pinuh bae buku aing ngaji segala naon geus kudu nyaho teh catatan dari malaikat jedeuy jadar urang sadar sebab di akhir zaman makuari namimah teh berjamur merajalela namimah teh ngadu-ngadu beula ngadu-ngadu teh kudu lempang al masyu bin namimah atuh jeung kuari mah make HP ge jadi bae ngadu domba teh geus puguh di partai diadu-adukeun geus puguh di organisasi diadu-adukeun paranti data mah sebab mengejar kedudukan iya bapan kiai jeung kiai ge diadu domba kene diadu iya anu pepegatan naudzubillah min zalik suami istri teh gara-gara adu domba HP deres ngorakeun mah ini sudah geus ambalaya menta pegat ka salakina ka aki-aki ku sebab kapanggih deui jeung mantana eta deui mantanapan aki-aki meureun di HP goblok atuh beda di jeung aki-aki ya Allah cinta bersemi kembali nanaonan ieu alam teu beunang urang nyarekanan alam ngan ieu mah keur carita be nu ngisi alam jadi kararia ya ya Allah ya Rabbi daya mah patali jeung kemaotan Haji Mamin ulah dibawa ka dieu tah aya bahasa ketas haol deuk ngaji di majelis di jero Masya Allah kan saya tulis sarana ya pas dibuka pengajian mau inget kadinya ayo ya urang geus kudu loba inget aksiru lobakeun ku anjeun bilazat elin kanu megatkeun kana kangeunahan dahar ngeunahan minum kangeunahan sare pae narana lobakeun inget ka pae kabeh urang teu daek narajang kana larangan Allah si urang deuk ngalaksanakeun riba be aing mun haji isu pae tah kan diris urang masyaallah urang deuk mabok be mun aing isu pae deuk zina be mun aing isu pae tah kan ngeunaheun urang ngalobakeun loba kena jadi pembangkit ibadah tadina teh salat jadi salat sageusna salat berjamaah nungguan lain
eta kan nungguan salat intizaru salat teh takuari mah eueuh intizaru salat teh eta teh kapan yukaffiru dzunub nungguan salat eta kapan eta teh ngaleungitkeun dosa atuh kuari mah boro-boro di lembur jak kiaina ge teu daek kiaina ge teu daek berjamaah nu kumaha atuh komo santrina intizaru salat geus nyaho yukaffiru dzunub masyaallah nungguan berjamaah teh eta teh intizaru salat teh berjamaah ngaparatan dosa nomor kahiji nomor kodopong gede-gedena ganjaran mun hayang nyaho gedenya urang teh kudu zikir-zikir ti penting teh kudu nungguan salat berjamaah eta teh geus min jumlati waliyin min auliya Allah jam 11 nungguan jam salat jam 12 berjamaah zuhur ya jam 11 geus kieu bae di masjid saja lemahna anu lebeungeut aja aing mah eta beuh intizaru shalah mantep lamun ditapakuran ya mun ditapakuran di satu sisi urang teh ka Mekah hayang di sisi lain urang nungguanan angel dimimiti 1 tahun 2 tahun jadi 3 5 7 kuari geus sabaraha ayeuna di urang 20 hiji tahun Masya Allah kamari 17 kadang geus kuari geus 20 hiji tahun orok ya nu ngomong kieu orok ye geuna daftarkeun cenah kula ka Mekah atuh abe balik cenah cenah kula geus bisa ka Mekah cak mana boro-boro sia aing geuleuh teu hayang tolol ai budak papan teh nyahoan indung bapana teu boga duit nyahona hayang ka Mekah kan gitu nyana meureun ngobrol jeung barudak angel amat nya kuari mah ka Mekah heuh aing deuk menta bae ka indung kuari pang daftarkeun cek indungna podol sero aing ge hese tapi tak budak mikir gak bisa nah lamun intizaru shalah bae sakitu gedena ganjaranana atuh komo intizarul haj je sarua itu intizarul haj urang dengan sadar Gusti Maha Uninga aturan di negara jakos kieu ieu teh meureunanan berbagai-bagai pengaturan we teh sabodo teh nu boga nagara urusanana urusan penggolangan jeung pemutaran uangnya ngaakeun abdi mah ieu mah atuh ka naon kitu ngaranna kaatur ku nagara be deuk daftar abdi rek nungguan kaburu alhamdulillah teu kaburu nyangakeun ka Gusti ja abdi mah atuh geus ngazam ka Mekah nungguan intizarul haj ngaranna intizarul salat bae nu sajam gede jasa ganjarana komo ieu 20 tahun anu nyaritakeun ganjaran anu hapa anu hapa kabeh ge oh sadar tah aing mun aya menteri agama masa diangkat ya aing bener cenah kiai tah kitu tah kang korak sia meureunnan aya keur carita anu hapa intizaru shalah bae setengah jam bae ge sabaraha juta dosa urang nu leungit emang teu kesel kitu nungguan salat kesel kita sebagai zikir kieu bari maca shalawat urang imam can datang kene bae kan di kieu jeung ngaleutikan kieu ngaleutikan tungkul ku aya komat nya nehes beres abah mah bisa ada abah almarhum ba'da maghrib kan ngaji ba'da maghrib gaji tas gaji sholat isya kadang cepet abah sudah nyoba nafsu urang nafsu murieun santri kamu terutama mereka kula oke langsung tas ngaji teh tongtrong urang sholat adzan kula sok adzan tas kayak supeting deui ngaji cepet tongtrong adzan umat sakali waktu mah diuk baheula di dinya ulah nungguan da salat nungguan salat berjamaah maksud ketungguan sakedeuk dua
urang teu bisa ka mana makanya ngora keneh paan aduh aya bae meureun janji hiji dua melah teu bisa pan kayak sakedeung kayak sakedeung Masya Allah setengah 10 karak ke masjid eta abah bagus gitu tah jadi teu bisa angger tak isa teh tah ngahaja nyaho kula ge ka dina ngahaja bahkan tas gaji teh ya biasana kadang dahar geus dahar ngobrol ngahaja kadang diurut Pak angel jam 10 ke masjid ke santri teh bisa enggak Bang bari non gara-gara mau pan kotong tolong tadi dinya saetikan atuh santri ge diajak kos kitu moal kuat biasa tilu baris 4 baris salat isya teh eta paling ya dan 20-an kamaran aja santri cek urang tuh boro-boro santri aing ge hampir eueuh amun teu di talian mah kunyana ku omongan ketungguan eta bae di talian ku omongan masyaallah ingat pak kadieuna heueuh ya bisaan ya intizarus shalah diajar teh ya dipraktekkeun coba ka keselanan datang ka mana ya Allah ya Rabbi itulah ahli-ahli thariqah lamun lain di ahli thariqah memual aya percobaan kitu moal aya mun teh mah lambat asli itu lambat asli ya lambat amat asli tah mah ya ahli thariqah teh ya da janji boga jam segala jeung nyahoeun aya faktor kesengajaan ngecek santri mana anu sok berjamaah konsisten mana anu teu eta kan nafsuna nah iyalah intizarus shalah bae beuh ganjarana pohara atau komo intizarul haji 10 tahun nungguan haji 20 tahun nungguan kalaksanakeun atuh geus aya tulisanana teu kalaksanakeun loba ku ari mah anu haju teu kalaksanakeun ibadah haji tetep bae Allah mere ganjarana pohara ku intizarna bae atuh ku ari lamun urang daftar umurna 70 tambah 20 hiji sabaraha 70 tambah 2 hiji atuh mana aya nu 90 tahun ku ari umur sabaraha geus taruhlah 60 tambah 20 sabaraha mana aya ku ari nu umur 80 tahun jarang rata-rata teu jauh di umur junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kehendak moal jauh mayoritas kaluhur moal jauh mayoritas nah etalah soal intizar pokoknya ibadah mah aya intizarul shalah intizarul haji intizarul talim nungguan ngaji teh eta teh ganjaranna gede datang ka dieu wuduk 2 piring neangan tihang aya bari ngarokok ya eta mah lain intizar tah mah geus ngalamun tah mah waduh ya Allah ya Rabb ngaran-ngaran intizar ibadah tetap diganjar bah ngadagoan pelaksanaan ibadah diganjar ya Allah ya Rabb sambil nungguan mayit kita dibawa ke di patali jeung hayang ngaji ba'da haul dek gaji di jero cenah cekian ya Allah ya Rabbi pelaksana urang masih keneh nyaritakeun tentang ribuh pepencita di mana yeuna urang sanggeus nyaho hati-hati sebab
loba dongeng disebut di negara-negara luar, di negara kafir tara dipencit sanajan hewan halal. Di Eropa, di Amerika disebut babi, anjing, sapi kan halal, tapi kan lamun dipencit di Eropa teu dipencit, di Eropa ya, di Amerika teu dipencit daging sama daging sapi ditembak kan ceger. Atau cara di Australia make besi set muter, atau make langsung gitu besi, jadi lain pencitan tambah digenjreng. Nah, iya kan udah datang daging-daging ti Australia ka urang teh tekan lain dongeng jadi pencit gitu. Mentak kula balagun bari daging ulah daging Australia, daging lembur urang bae. Dongengna sohe. Daging itu sapi gitu. Besi dia di mana besi di itu. Make alat malah itu make jelema deui langsung we trek de kumaha dijalain taman dongeng nage asli. Jadi foto jang ieu lah lain pepecitan dikirim ke Indonesia didahar lah ku urang. Bangke teh. Mentak salat teh khusyuk. Salat teh khusyuk ngeunaheun bangke. Halal sotek mun dipencitna bener. Waduh. Aja eta tah chicken. Atai leletikan chicken di urang malah tetap sapira ada mencet kotok ge 10. 10 mah masih ku tanaga sorangan. Aya anu boga restoran anu boga ngahaja. Sapoena teh kudu 1000 hayam, 2000 hayam. Deuk kumaha mencit teh sengkleh urang. Atuh sengkleh urang mah mencit kodok 100 lagi. Sengkleh. Itu ku hari 1000 deuk kumaha. Pakai alat kan diputerkan. Diciket 2-3 kali. Ayam teh geus bahaya parantina, asup kadinya trek, asup kadinya trek, asup ka ditu terus bahkan buluna ge geus kalaluar sorangan kan kitu di pabrik teh. Eta kan pepencitan eta teu sah. Deuk kumaha didahar lah ku urang meuli. Halal? Teu. Masya Allah, mantap mendingan meuli di lembur daripada di kota pakotaan gitu. Lain lain non gitu ngaranna, lain rahasia deui. Coba tempo ge. Pepencitan tempo. Mata kula mah ku Allah dibere gila. Meli eta hayam naon? Ayam chicken. Coba dah le. Beut lain ayam chicken mah hansip ya mah. Ayam maka pakaian hansip, chicken. Tah. Eta teh pepencitanana Gusti, dibere teh hayang. Akhirnya bangsa hayam negeri dibere teh hayang we ujung-ujungna. Gara-gara kos kitu. Nu terjadi pertama mah lain eta di negara Tangerang, makan loba peternakan ayam. Di negara Tangerang gitu. Peternakan teh ambalaya. Komo keur ieu mah kandang biru di belah ditu pasar Kemis atuh asal hujan pertama bae ge ambeuna lain deui. Ngehiji di pasar Kemis mah antara bau minyak senyit parfum jeung eta. Wow. Daun kadang-kadangna laleur ambalaya. Nah, nu jadi masalah ayam disurtil. Aya anu kakarak deuk paeh, aya nu geus paeh. Eta kan aya nu ngaborong. Kasus pertama terjadi di negara Tangerang, persisnya di negara Pasar Kemis selain Cilongok. Nah. Eta kan direkrut ku jelema. Nah, dipencitan deui ku nyana nu hirup nu tereh paeh, nu paeh.
pencitan set jual kan di pasar dihijikeun nu hirup keneh nu hirup tapi ngesurtilan anu tereh bae lupa lain kasus rahasia nyaho jasa kan kula mantak aing embung kecuali meuli nu hirup pencit di urang aing meuli dagingna mah eta kapan tahun mana eta ku zaman di urang rame seperti eta gila tak kula mengadenge kos kitu teh ieu dibejakeun deui diungkap kembali sing hade eta kan jadi rame pernah rame di Tangerang seperti eta aju ayan wow tukang kotokna tukang hayam ngobrol eta pugu untungna cenah kiai di dinya tangkorak sia jaku itu batu dijual dipicit kurang diarah jadi pencit dihijikeun kumaha coba mantap kadang-kadang aya bau tah gaya ayam negeri teh urang mun ngada kok ieu mah jadi bau bangke atuh eta ih cekola teh sia doraka kitu lah cenah seutik urang doraka ge geus puguh nu kitu kasus pertama atau di pasar kemis kasus kedua ieu soal pepencitanana Masya Allah deka Allah maka aturan Allah lah supaya rapi nah ya kan kurang keriatur cara pepencitan sing hade kotok mah babari cekal kurang tahuluna dikitukeun seetik cekolot teh apa tah memang bener tuh jadi uratna marina teh kahareupeun set pencet setik set langsung bril sakali doang ngejebril kumaha jadi kitu-kitu teknikna ngancit kotok teh seperti kitu babar embe jeung sajabana belajar nah aya bakeur carita buburon aya buburu maka pabrik aya buburon tah aya buburon mah ieu moro ngaran ka pabrik mah lain buburon buburu itu aya perkumpulan buruh walau ramahu faqadaun nisfain Allah Zaid mawa pedang kaleuweung dalam rangka moro hewan beleuweung uncal leuweung kebo leuweung sapi leuweung perleuweungan tah datang ka leuweung panggil beleuweung iya serampang langsung make pedang ku hebat-hebatnya terlatih kan berarti syak langsung kena tambah leuweung pas cangkeng potong dua ieu jago ieu mah lain lalagaan potong bae geus 2 belas eta kumaha eta apa halal apa haram mun teu diaji hese mantap kurang diaji ku ari lamun bae ngabalangkeun pedang ki Zaid ka embe leuweung diserampangkeun pakodahu kemudian megatkeun supaya 2 bagian Allah duanana halal nu kabujur halal nu kahulu halal ulah sieun-sieun halal emang pepencitanana boboroan mah kitu hese normal nanti jadi lulumpatan pada dia seperti apa halal ulah sieun-sieun atawa cenah kiai ieu mah kenana kena huluna beheung jadi bagi dua nu ka beheung ka hulu ka ditu jeung anu ka buntut halal duana atawa beunangna teh hampir bujurna serampangan teh bujur brak belah 2 potong 2 tah nuka bujur setik ka dieu nuka hulu kitu loba halal bae deh kumaha
atau belah dua bayi berarti hulu ka buntut belah dua kabeh buas halal. Masalah emang pepencitan boboroan makos gitu halal. Ya Allah, sia-sia. Itulah soal boboroan halal. Ya, uncal, manjangan, leuweung, halal. Aya lembur bahkan teu halal. Urang boga embe urang sok diangon ku urang, malah mah make palatok gitu kan besi mapal, ke palatok cabut bawa eta ngaranna embe lembur. Pencipta kuaring cek gede teh nurutan boboroan aing. Sia coba nyobaan golok ya ini, golok Ciseat ya, hayang nyaho, orang dipraktekin, ya sesuai dengan permainan nyana meren, pernah di Bogor lah nyana, bisa belah dua, cek nyana, goreng, goblok berenana, itu tak haram tama, ya bisa tama ditekukan. Atuh babari cekal celina dang kaget tentu bisa kunaon haju make jeung dikos ditukeun ieu mah leuweung hese yo urang baheula maka godog bae ka godog keur zaman kula di Garut kan lempang baheula mah ti handap teh ka luhur lempang eueuh motor baheula mah asal geus magrib eueuh hese eta kan asal subuh peuting geus kadenge tah disebut nanti kotok leuweung, kotok gunung. Eta suara nanti kan seru. Kerjanya mah naon sih eta? Kerjanya mah kaget. Kerjanya ngebelah di dong. Loba suara-suara. Orenganan tuh ngaranna ge leuweung. Kotok leuweung aya monyet aya gitu termasuk merendanan bangsa binatang araya suara teh lamun peuting teh macam-macam aku hari mah rame teh seperti eta leuweung. Nah ieu mah lamun urusanana hewan leuweung sing ade beda jeung hewan lembur leuweung mah emang kitu mencina walau ramahu faqadahu nisfain anda walau abana min hudan bijurihin muzaffifin halal udwal badanu mun megatkeun hiji jelema tina buronan tersebut kana anggahota sukuna misal atawa suku hareup suku tukang naon bae lah anggahota dengan tatu rahet anu nyepetkeun kana pae aju pae harita kene halal udu wal badat halal anggahotana halal awak halal emang kos kitu pepencitanan emang kos kitu pepencitanan Zaid moro binatang leuweung kemudian kuki Zaid teh ieu ngahaja dipegatkeun teh sukuna we ngahaja set aju pae cepet itu pasti hewan batu geus kos kitu deuk kumaha pasti pae eta lain sukuna bae tah anu halal kabeh jeung awak-awak pae halal
Ya Allah ya Rabb geus nyaho mah urang babari atawa binatang leuweung ku urang diserampang make pedang panah serampang anu kira-kira nyepetkeun kana pae tapi ternyata henteu pae sok aya ya aya rek bawa ka dieu mana oh iya nu encan wudung ke geus aya mait wudu urang nyarolatkeun barengannya ngaji rage dicukupkeun ke setelah ieu ya mun aya lamun Zaid moro belun kemudian diserampang begitu diserampang kena lah suku tapi teu pae nah ieu barang teu pae kacekel ka pencit nu tadi teh diserampang lamun teh mah suku na pegat tapi teu pae ka pencit kurang halal eta awakna doang suku na mah haram lamun teu pegat sak teu pegat beunang sekle tewak aju ka pencil halal tuh nya atawa ku harima lain make pedang lah make pamonggol jadi aya urang mau siap-siap bae make halu nah embe liwat urang kita buat kena boleh pak tah ku urang di dalam beunang lah ku urang beunang kapencit halal nah ieu mah urang sakieu bae wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَلَمْ يُؤْمِنُوا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ Wallahu a'lamu bimuradihi wa idza ja'ukum lan tatkala tararaka ya munafiqul yahudi kabeh kumisi kabeh munafiqul yahudi tegas kang munafik kabeh saking yahudi qalu maka ngucap yang munafiqul yahudi lafad amanna imankeun ingsun sadaya wa qad dakhalulan ala teman-teman mararanjing ya munafiqul yahudi ilaikum maring sira kabeh gol mutalabbisina haikang tumandang kabeh bil kufri kalawan kufur hum qad kharaju lan hale utawi munafiqul yahudi ku teman-teman metu yang munafiqul yahudi min indikum saking sanding sira kabeh talabisina haikang tumandang kabeh bihi kalawan kufur walam yu'minu lan hale orang imankeun yang munafiqul yahud kabeh wallahu a'lamu lan utawi Allah iku kang maha uninga bimakanu yaktumun kalawan barang kang ana yang munafiqul yahud kabeh iku ngumpetakeun yang munafiqul yahud kabeh ing ma minan nifaqiyatani saking nifaq
وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت ولبئس ما كانوا يعملون wallahu a'lamu bimuradi wa tara lan ningali sira Muhammad kafiran ingkang akeh minhum kang tetep saking Yahud tegas Yahud sari'un padagagan ya Yahud kabeh atawa ya kafiran kabeh yaqauna sayan tegas nibakeun ya kafiran kabeh ala age fil ismi ing dalam dosa al kadzib tegas goroh wal udwani lan zalim wa klihum az-zulm tegas zalim wa aklihim sunnan mangan ya kasiran kabeh ing haram al haram tegas haram karisa kaya pirang-pirang sogokan labi sama kanu amalun yati saala-alane apa barang kang ana ya kasiran kabeh iku minggawe kasiran kabeh ing amalau ming bagawana ya kasiran hadza iki amal لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون Allah alam bimuridillah wala hala nata orayan hak nyegahum ing kathiron sapa rabbaniyuna ulama Nasrani kabeh wal ahbarulan ulama Yahudi kabeh minum sagung Yahudi atawa pendeta engkau saking ucapan kathiran al-ithma ing dosa al-kadzibat tegas goroh wa aklihim lan mangani ya kathiran asuta ing haram bisa makan ya disala alane barang kang ana ya kathiran kabeh iku yasauna migawe ya kathiran kabeh ing ma atawa kitulah bisa makan ya disala alane barang opo barang kang ana ya rabbaniyun wal ahbar iku migawe kaya rabbaniyun al ahbar kabeh hu ing ma taraka tegese tarkunahim tegese ninggal nyegahe ya rabbaniyun al ahbar maka yasaunahu tarkunahim tegese ninggal nyegahe rabbaniyun lan ahbar kabeh masih kene nyaritakeun tentang karakter-karakter Yahudi di zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yahudi datang ke Kanjeng Nabi ai dipayuneun Kangjeng mah dipayuneun para sahabat nyana teh ngomongna ngeunaheun jasa jelema pinter ieu Yahudi rek ngabantu rek berjuang jang ngomongna ge kami mah iman tumanya kami nu ngarti ka Taurat teh iman ngeunaheun ngomongna tapi di mana-mana geus kaluar mah nyana teh ngajebiah inkar bahkan nyana ngamusuhan ka Kangjeng beserta para sahabat di samping ngamusuhan deui nyana membangun kekuatan untuk meruntuhkan Kangjeng Nabi bahkan siap tempur perang merangan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitulah karakter Yahudi teh. Masyaallah. Urang hidup di tahun 1430 sekian. Berarti geus 14 abad urang di zaman Kangjeng. Teu pernah bareng urang sareng Kangjeng, teu pernah bareng jeung para sahabat, teu pernah bareng jeung Abu Jahal. Teu pernah bareng jeung kekentong-kekentong Yahudi. Tapi karakter nama orang kuari nyaho
bisa dibandingkan jeung karakter-karakter tatangga urang kuari, bisa dibandingkan jeung karakter-karakter pemimpin nu aya di sekitar urang maca sejarah baheula urang bakal hafal dibandingkan jeung kuari nu matak sejarah bapa daripada bangsa. Urang kudu mengenal sejarah, dieuweukeun ieu ku Amerika teh sejarah-sejarah teh dieuweukeun. Di antarana kuari aya tafsir baru buatan orang Mesir bersekongkol jeung Yahudi. Tafsir tersebut dileungitkeun sejarah. Ngabidahkeun nyana teh ngaji bangsa Jalalain. Ngabidahkeun nyana teh ngaji bangsa tafsir Munir, ngabidahkeun nyana ngaji bangsa tafsir Kasyaf, tafsir Fahrul Razi, tafsir Ruhul Bayan dan lain sebagainya. Sebab cek nyana tafsir-tafsir tersebut itu adalah buatan manusia-manusia ortodok yang tidak pernah tahu tentang situasi dan kondisi. Ya, wari aya tafsir baru sih hade. Di jerona nyaritakeun gegede nama tentang Yerusalem Masjidil Aqsa. Di jero eta tafsir teh aya ke cerita tentang Masjid Aqsa ayat 3 ternyata di jero tafsir eta. Aqsa nu asli, Aqsa anu sarua zamana harita jeung aya Aqsa anu buatan baru. Aqsa buatan baru mah eta teh geus teu dipercaya, tinggal aya deui dua deui. Nurutkeun cek di tafsir eta nu asli teh Aqsa nu ieu lain nu ieu, Aqsa nu ieu mah lain Aqsa disebutna Masjid Umar. Tah sebab di dieu kuari keur digali geus teu asing deui. Aya simpenan Raja Sulaiman, berikut aya kuburan Kangjeng Nabi Sulaiman alaihis salam, tapi teh teu beunang-beunang. Begitu dikeker aya ternyata wah eta teh bandang barang non kitu garana simpenan Kangjeng Nabi Sulaiman, emas teh, berlian teh, yakut dan lain sebagainya. Tapi datang ka kuari teu beunang-beunang. Kesulitan orang Yahudi gitu. Tapi ternyata memang menurut peneropongan jeung satelit aya di dinya. Maka kuari dek dibongkar total Masjidil Aqsa teh geus lain di mimbar bae, dialihkeun lantaran besi perang dunia. Aqsa nu asli ieu heula disebarkeun ke tafsir sia ada engke. Sia ada tak engke aya penelitian ke unggal-unggal daerah di Indonesia khususnya lantaran terbanyak pesantren sedunia adalah di Indonesia. Mulai engke ye di Indonesia diinstruksikan bakal aya 24.000 pesantren nu bakal didatangan 1.000 pesantren. 1.000 pesantren bakal diteliti teteh jerona ngaji naon kitab mana baik tercampur henteu jeung sekolah nu yayasan mah geus teu dianggap pondok pesantren. Ulah beja-beja ieu urang bae nu ngaji bae mah. Ulah beja-beja kanu saja ieu urang bae geus nu ngaji. Engke kiai di itu ngaji kitu deui. Engke kiai di lembur ngaji kitu deui. Atuh nyaho kabehan kajeun. Seluruhnya 24.000 pondok pesantren nusantrina ieu sa Indonesia aya 7 juta nu keur diopenan ieu teh tah. Nah ieu 1.000 pondok pesantren engke bakal aya penelitian ngaji naon bae, naon bae, terus engke ka dituna dua alternatif, imma erek diganti make kurikulum wa imma erek diperkuat kesalapanana. Lantaran melihat kehancuran moral bangsa Indonesia jauh dibandingkan jeung 20 atau 30 tahun katukang teh sangat beradab Indonesia di dunia ieu, tapi setelah kuari ieu hancurna sarua jeung luar negeri. Contoh aya tawuran baheula mah urang ngadenge di Inggris di Jerman, kuari nu tawuran urang Cikupa. Baheula mah baheula nu gontok-gontokan teh ieu adalah supporter Juventus Inggris baheula. Tapi kuari mah ieu supporter susia nyaho sia aja sia meureun. Eta kok kitu coba teu karu. Ieu akhlak dek dikamanakeun. Ieu anak-anak urang nu karak SMP nu karak SMA. Berarti eta teh calon-calon pemimpin anu kalaluar ti unggal lembur sakumaha siraru. Butuh dukungan tete kos kitu teh, tapi di satu sisi moralna deuk kumaha polisi sampikeun ka geus bingungeun da polisina ge sarua ieu deuk kumaha coba ieu kakarage awalan anu geus korban terbunuh dari tawuran tersebut geus sabaraha puluh mungkin ratus
ika karake sabaraha tahun tumbuh model kos gitu encan 10 tahun ke depan bakal kumaha melihat dari sudut eta ulama kuari keur mempersiapkan ke depan bagaimana. Setelah diteliti satu-satuna hanya pondok pesantren nu bisa ngadidik akhlakul karimah. Nah, engke ieu bakal diteliti, ulah kaget. Nya para kiai tenang bae, mun ditanya, ieu kumaha naon bae kitabna bejagan, hatul muin. Naon deui? Riyad, naon deui? Takrib, naon deui? Sapina. Anu peruk besar naon? Sapina. Kajeun geus pokona. Mun ditanya engke ka dituna, siap kan teh ieu teh disejajarkan dengan formal? Tidak siap. Dek disejajarkan jeung SMA, jadi urang teh boga ijazah. Engke ijazah pondok pesantren teh bisa pake asup ka cinglung. Ka egel. Atau kemana bae. Nah iya, kompak kabeh utuh ulama nu 1000 teh ya. Engke sabaraha persen nya na teh ieu suarana. Lamun 60% siap untuk disejajarkan, jadi berarti pakai kurikulum. Tapi lamun 60% tidak siap, tidak jadi pakai kurikulum, tetap akan diutuhkan. Ilah akan dijadikan sumber dari segala sumber pondok pesantren, tinggal kumaha kiaina. Lamun kiaina kuari bisa disogok, kiai bangpak sama bos gitu. Kita kiai be atuh disogok atuh kumaha hansip. Sudah ceritakan cak hansip pula mah teh. Ieu kiaina bae, dek milih bae, dek milih make nungguan saha nu mere duitnya tolol. Ieu teh pas sagede kiai eta sagede kiai. Tah eta kos kitu. Nah ieu engke bakal aya tafsir-tafsir. Sebab naon? Nyahoeun Amerika. Kekuatan di Irak adalah ieu orang-orang anu selalu naon kitu ngaranna memperkuat tafsir-tafsir, sejarah-sejarah. Sedangkan sejarah adalah bapa daripada bangsa. Geus dipicen teh ka sungai Tigris baheula teh ku orang Yahudi. Peradaban buku peradaban Islam teh geus dipicen ka sungai Tigris, timbul deui kuari. Mata kewalahan. Selalu aya atuh hadis Bukhari jeung Muslim teh apan terus-terusan dibaca, ditafsiran terus. Datang ka kuari tumbuh deui ieu teh di dunia teh anu memperkuat kesalapan masih alhamdulillahirabbil alamin ku Yahudi dengan cara dimodernkan wari teh encan sukses. Mantak eta mah bakalna moal tamanu kos kitu mah bangsa yayasan-yayasan moal didatangan ieu mah pondok pesantren salaf 1000 jumlahna bakal didatangan. Diteliti engkena teh. Nah ieu tinggal suara terbanyakna mempertahankan salaf apa mempertahankan modern engke bakalna aya tah. Hasilna nah mantak cikulah bejaan ka kiai-kiai mun ditanya siap apa tidak disetarapkan dengan formal tidak siap. Bagaimana nanti setelah itu murid-murid Anda bagaimana Allah saja itu baik guys. Tapi kan kita harus menciptakan anu kumaha sia bae nah iya bakal Masya Allah sebab mengaburkan sejarah nababari jasa engke timbul engke tafsir banyak dibaca bal bisa tak merencana Yahudi tiba heula kos kitu mah alif hiji bae Al-Qur'an mereaksi percetakan dah Bandung sabaraha kali mengkaburkan percetakan dah tetep bae teliti alhamdulillah masih keneh loba nu hafizul Qur'an nu bisa neliti tentang alif ba hiji komo sakalimah mah diusulkeun karena mantak di pentasnya dicabut, dicokot orang-orang nu brilian, diurang nu hafizul Quran. Coba taseh dibalikan tafsir nage terjemahanana terus. Mantak aya terjemahan Wahabi kuarieu anu datang ka unggal kitu perumahan-perumahan tetep bae teu bisa diterima. Ieu tafsir ieu bae Jalalain sangat sederhana. Urang dengekeun, urang paham, sangkan urang wauh jeung Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, Yahudi teh kos kitu karakterna. Datang ka Kangjeng Nabi. Padahal mah nyana datang nanti mawa kakufuran. Ke kaluar Kangjeng Nabi kufur keneh bae. Jadi terobah walaupun dipayuneun Kangjeng mah ieu nyana amanah iman dek ngedukung italah
karakter-karakter musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya dijelaskan ayat. Wa idza ja'ukum qalu amanna wa qad dakhalu ilaykum bil kufri wa hum qad kharaju min 'indikum bih wa lam yu'minu wallahu a'lamu bima kanu yaktumun. Wallahu a'lamu bimuradi. Ngadengikeun ayat malah indah cili urang teh beda jeung ngadengikeun bangsa tembang Sunda. Lain deh. Komo lamun urang geus ngadenge kitu ngaran garang-garangna tembang-tembang Sunda cili teh asana. Ngagiuk-giuk bentar. Nikmateun kana jantung. Bari ngopi aduh ya Allah ngeunaheun mah di suara saha barang didengekeun heti ku sendang aduh Gusti Allah bagus jadi santri Cilongok wari heti ku sendang barang derbe ngadenge Al-Qur'an lain deui asa di badugan bae hulu dak diduk komo nu di juru mah juru kabadug Qur'an ngaranna endak lamun aya anu nundutan berarti eta nyana keur kabadug Al-Qur'an sial cenah pugu aing nundutan sial mung sial sia mah wa idza ja'ukum di mana-mana daratang munafikul Yahud ka anjeun Kanjeng Muhammad kepada sahabat ngarariung nanyakeun berbagai permasalahan kumaha nya ngomongna qalu cak Yahudi amanna kami ngimankeun ka Kanjeng Muhammad dipayunin para sahabat atuh kami tepan macaan Taurat dina kitab Taurat tepan aya keterangan Nabi akhir zaman ieu Muhammad teh boh memeh maraneh geus kami leuwih ti heula ngeunaheun biasa ngomong tinggal di bejaan bae besi dek berjuang melalui naon bejaan kami dek dukung andai kata kudu perang kami ti heula sebab kami nu leuwih nyaho amanna kami geus imankeun leuwih ti heula ka Muhammad teh nenek Muhammad aya ku kami geus dibaca-baca keteranganna ku ari geus aya manya kudu mundur kami eta Yahudi teh kos kitu masyaallah ngeunaheun kadengena wa qad dakhalu ilaikum bil kufri nyana asup ka maraneh kabeh mutalabbisina bil kufri mawa kakufuran wahum qad kharaju min indikum mutalabbisina bihi bari nyana kaluarga tetep bae mawa kakufuran berarti asupna kufur keluarga kufur tapi ucapanana ketika asup berhadapan jeung Kanjeng berhadapan jeung para sahabat ngomongna aman nah berarti omonganana ieu dihareup mah kitu ditukangkeun mah lain omongan nu buang kawarah teh kos kitu kos urang musyawarah masjid di lembur begitu tek leungieun masjid oh siap emang diharap-harap ngabangun masjid teh deuk ilaha geus pokona mah aing nu dihareup eta ngomongna mah ngejeger-jeger kana ceuli panitia dok begitu berangkat saminggu ditungguan eueuh 2 minggu eueuh sabulan eueuh bahkan ngaco di tukang malah budak ngabangun masjid teh sakieu keur darurat da urang dahar hese ngabangun masjid toloh teman panitia goblok teman panitia geus budak sok ditaluturkeun tah ai ka panglima kamari teu bisa hadir engke make beunang musyawarah deui mah hadir geus kudu heula geus diajakan geus kabeh tah dihareupeun mah masyaallah luar biasa wah hebat jasa tapi lamun itu kangen darurat kieu nya ngeun masjid belum habak masih kos kitu eta kos kitu teh karakter Yahudi di lembur Cikupa aya keneh alhamdulillahirabbil bukan lembur aranya keneh
Masya Allah Karim tersubung-subung gitu jeung gitu baik datang ke kiamah terus baik anu negakeun Al-Qur'anul Karim moal eueuh la yazalu taifatun moal eureun segolongan zahirina alal haq terus baik kajen teuing situasi jeung kondisi rupak luar biasa baheula zaman obor kuari zaman listrik baheula zaman surat kuari zaman SMS tetep bae nu taifatun zahirina alal haq moal suwung-suwung di luar negeri, di dalam negeri, di negara Islam, di negara kafir tetap baik janji Allah melalui hadis itu diucapkan ku Kangjeng Nabi tetap baik mu'irin ta'ifatun zahirina alal haq bakal aya bae saurang bae mah di hiji negara bakal aya bae di negara mana bae bakal aya bae atuh tangtu bae musuhna bae bakal aya bae turunan Abu Jahal ternyata aya nengtet di Cikupa tah nengtet nengtet jeung nongtot kakak adik nengtet mah leuwih leutik tibatan nongtot kos betik jeung betok betik teh leutik libatan betok padahal eta kene tuh kos gitu nah itu terus bae maleun bahkan kadugalan beki akhir zaman beki tumbuh pesat nu zahirina alal haq beki saeutik beki leutik beki saeutik beki tapi tetep aya eta teh janji la yazalu taifatun zahirina alal haq tetep bakal aya bae di saat batur teh breg ngilu kabawa cah ka ditu tetep bae bakal aya bae jelema nu teger nyaritakeun Al-Qur'anul Karim nyaritakeun hadis Kangjeng Nabi tanpa pamrih eta mah janji bakal aya bae jang ngoboran masyarakat eta mah geus nyaho mah sabodo dibejakeun haram ya haram atuh terus bae eueuh masalah eta mah emang meureun bakal dijadikeun suluh neraka ieu tah mah eueuh masalah dijadikeun suluh doang dibulak-balik dibalik-balik pake ngarerab tah eta mah geus sabodo bae ngan tetep bae bakal aya bae muncul bae dah muncul Gus Dur di Indonesia diakui atau tidak diakui dunia telah mengakui lantarannya ada bakal merubah negara yang tahu hanya orang-orang tertentu keambil ku Amerika gulingkan kadangnya Saddam Hussein dengan gaya seperti Saddam Hussein geus kanyahoan ku Yahudi keambil ku Yahudi bahaya gede habisan timbul deui Gaddafi keambil ku Yahudi teh kieu ieu mah karakterna teh zahirina alal haq teh bermacam-macam kumaha situasi jeung kondisi jeung nagarana tak di ulamana Said Maliki baheula di Mekah teh Yahudi geus ngomong bae hancurkan Said Maliki hancurkan tapi nu mampu ya maut dengan biasa bae Osama bin Laden tetep bae menggemparkan dunia kajian kukumaha ge informasina ulah aya nu bagus-bagus bakal muncul bae percaya atau tidak mengaku atau tidak justru Yahudi ngalawan Osama bin Laden kos-kos gitu mah zahirina alal haq teh kos gitu tak per kabupaten per provinsi per negara bakal aya bae sekup nasional atau internasional zahirina alal haq teh aya bae sakedeung atawa kebelna lain urusan urang urusan Allah ngan Allah teh kos kitu bae sejarahna tetep bae manusia teh supaya aya bae nyaho bae kana hukum teh tetep bae aya lantaran engke masih di sidang ketika persidangan akhir di mahsyar engke maneh kunaon pengalaman kunaon milu ka Yahudi apa informasi aya cakabehan teh di tahun sabaraha maneh hirup tahun sekian saha zaman harita rajaan anu kiaina saha pernah maneh ngadege informasi pernah menurut apa henteu neraka sia jam persidangan sia hirup tahun sabaraha 2000 sekian zaman saha SBY kiaina saha bae UJ jadi tak kenaon eta nyana anu zikir cek nyana zikir lah kumaha ngere duit urang kanyana tah eta pan oh berarti jeung UJ na tadi gitu tadi tanya ke orang zaman saha sia hirup zaman anu kiai saha kiai anu pernah sia ngadenge pernah milu sia ngaji henteu haji sia nyaho ka hukum henteu kulama ngan ngadenge doang bahwa aya kiai anu ngebentang-bentangkeun agama ai kulama henteu sehingga kulama mabok bae terus neraka sia jam sumpah doang kos gitu
sidang bupatina, bupati saja, bupati anu. Nah, di zaman saya jadi bupati aya kiai we, aya saha kiaina sakabupaten. Catet anu. Saha ku sia pernah disogok? 99,9. Saha teu pernah disogok? Si anu. Ngabentakeun hukum, ngabentakeun. Pernah nyaritakeun bahwa korupsi haram? Pernah. Ai sia korupsi tante? Ya seetik. Berarti aya teh. Ngajin teu? Henteu pernah. Tanaka. Tinggal kitu doang mah. Jang saksi doang ke dia umal kiamah. Aya bae zahirina alal haq murni. Jangan sumpah ke. Sia hirup di tahun sabaraha sekian. Aya kiaina aya nyaritakeun naon? Hukum. Nya osok ceramah, osok. Aja sia milu kadinya. Aja sia ngalakukan henteu ku mah nuturkeun we. Sorga sia. Ha. Aja sia kurang sabarna mah salat ngan milu lah. Heuh. Gua mah disadaun kompetkeun we jeung si Abdul Qadir sakieu teh. Aja sia ka ditu dahar gua ge. Pokona zikir dahar, mere sida kana henteu. Kunaon sia? Tuh mere kabeh nu tukang daharna. Ieu kunaon tukang daharna. Oh geus ah, nu tukang daharna geus ka sorga bae geus ka. Tapi kumaha jang saksi doang. Masyaallah, zahirina alal haq kos kitu. Tetep aya bae. Anu teger per dunia, per kabupaten, per kecamatan, per desa aya bae sadesa. Sak RT ge aya bae, RT santai eta teh jang saksi engke teh urang disidang saurang. Masyaallah. Nailah karakter Yahudi teh seperti itu asup ka Kanjeng Nabi nyarita amanna. Kaluar ti Kanjeng Nabi mah lain deui padahal asup jeung kaluarna tetep bae mawa kakufuran. Berarti aya anu terselimut di dalam hatina, aya anu tersimpen di dalam hatina, aya anu ditutupan ya di jero hatena. Bajar teh meureun teh nyahoan Gusti Allah mendak diteruskeun ka dieuna. Walam yu'minu wallahu a'lamu bima kanu yaktumun. Padahalnya nama asup jeung keluarga tetep bae iman ka Kanjeng Nabi sama sekali. Berarti di jerona aya anu tersembunyi wallahu a'lamu Gusti Allah maha uninya bima kanu kana rahasia kana nifaq kana munafik nifaq nu aya nu tersimpen di jero hatena. Majar teh teu nyahoeun padahal Gusti Allah mah maha uninya kana kanipakan anu tersimpen di jero hatena. Urang ge kuari teh dipayuneun mah sumuhun di teh tukang mah teu abeh urang ulah kanyahoan bisa bae ku jelema mah teu kanyahoan tapi ku Gusti Allah mah emang aya nu rahasia ja eueuh. Kanyahoan jang nyumput urang teh kanyahoan bae. Pangneangankeun hiji tempat nu teu kanyahoan ku Gusti Allah mun aya mah urang kadari itu dek maksiat urang di ditu ngeunaheun mabok zinah judi. Ya eta mah pulo eta mah teu kanyahoan ku Gusti Allah teu kadeulean. Mun aya pulo nu teu kadeulean ku Gusti Allah asana sameter 100 juta dibeli baik ndek keindahan di ditu teh abeh teu kanyahoan ku Gusti Allah. Tapi pan teu aya kabeh ge kanyahoan ku Gusti Allah la libagin min mafar. Tempat lumpat jang maksiat ka Gusti Allah. Jadi orang di mana bae atuh kanyahoan, urang di imah leuleut TV Allah menyahoeun we. Wah, sia kuno nonton TV bae kadeulean kok. Kanyahoan ku Allah urang susumputan dek nonton golek deh ya urang mah kiai ieu make kumis palsu make jenggot palsu deu ulah kanyahoan ku masyarakat ternyana teh sok ngaharam-haram sakorodong haju asup ka handapeun panggung haju di dinya nya ngaroko bae lu telah cilik teu kanyahoan engke ngadengkeun dalang untung bae eta sindena teu kieu mun kieu nya kasih kakihan sinden. Bareng tanggah teh waduh dek lumpat bisi kanyahoan kiai teu lumpat kakene kajeun lah bil barokah. Teh kanyahoan we ku jelema mah bisa menghindar ti jelema mah tapi ti Gusti Allah moal bisa. Cak Gusti Allah sia menghindar ti makhluk ti sekitar sia hayang ulah kanyahoan majar teu meureun ca aing teu nyaho aing teh neuleukeun ka sia aing nyaho ka sia eueuh jang mabur. Yahudi nu dipayuneun Kanjeng Nabi kos kitu disatukangin mah henteu ieu teh Allah mah wallahu a'lamu bima kanu yaktumun apaleun Gusti Allah mah kanu disimpen di jero hate para Yahudi. Wa tara katsiran minhum
yusari'una fil kufr wal 'udwani wa kulli musuh. Muhammad anjeun bakal ningali kasiron lolobana minhum ti Yahudi mayoritas jelema nu beragama Yahudi anu kalalapir bakal neuleuh anjeun teh yusari'una fil ismi nyana teh bakal gagancangan ngalaksanakeun dosa ya qauna sarian fil ismi lamun aya dosa buru-buru kudu pangheulana bae embungeun pandeuri. Nomor kedua wal udwan yana fil ismi dosa teh buhang bohong terutama omongan maki tapi dicartukankeun malain dosa jeung sajabana kunyana teh dipigawe pangheulana wal udwan jeung zalim berbagai permaksiatan. Padahal mah ismi teh geus mencakup kana udwan jeung aklihi musuhat cek ahli naon kitu bayan mah ismi teh geus terkandung di jelona ieu adalah kidib ismi teh di jerona geus terkandung udwan ismi teh di jerona geus terkandung aklihi musuhat ngadahar barang haram ismi teh mencakup kana bil ma'asi mencakup kana maksiat wa dzunub jeung berbagai dosa-dosa. Tapi di dia dijelaskan deui berarti ya ta'atul khos alam nu mantak dicaritakeun lantaran pohara jasa kalakuan Yahudi model ieuna. Mana hiji Yahudi mah omonganana lain deui per menit lain deui isu kieu sore kitu di hareupeun mah kieu disatukankeun melain eta Yahudi madak cekolot baheula mah Yahudi mah okos keuyeub di mana-mana keuyeub bae cicing waduh nya mah ieu cacakipna ge kaluhur matana ge melotot tapi mun toel de lempangna mundur eta keuyeub nu matak Yahudi nu aya di urang eta adalah keuyeub teh kos kitu teh ini ismi bohong dua wal udwan selalu zalim aniaya ya kiai dianiaya aya ustad dianiaya aya pemerintah anu jujur jeung adil dianiaya aya pedagang anu bagus jujur jeung adil dianiaya bae iyalah karakter Yahudi teh nya nama teu resepeun aya kedamaian teh hayangna riweuh bae etalah Yahudi. Nah ieu Amerika Yahudi kos tidak senang melihat negara damai teresepeun neuli jelema damai nya nama hayangna kalut bae dibuatlah fitnah Ahmadiyah dibuatlah fitnah wah bermacam-macam nyeun tandingan iya Yahudi teh kos kitu teresepeun aya damai nya nama teresepeun aya pangajian kieu teh damai amat cenah teh ngararaji datang diuk ngopi ngarokok balanja balik pan damai teh kos kitu ngaranna teh. Waduh, teresepeun Yahudi teh kos kitu teh teresepeun jasanya nama tah nyeun akses nyeun nya nama bangsa nu teu pidamieun tanu mantap geus bae di akhir zaman mah urang ngaberesan diri urang bae tentremkeun diri urang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala lantaran di jerona teu aya nu kaluar tina kitu pembuatan maranehanana nu dibuat kieu politikna kieu ekonomi geus ancur-ancuran geus urang pula pilih bae salametkeun jamual kebal ieu hirup teh moal kebal ieu nah naon kitu ngaranna kitu ngahareukeun instruksi ti raja mah urang teh ieu hayang bener hese geus bae urang bae ngabebener tinggal bari ngadoa doakeun ieu nu keur ngaleumpangkeun roda politik mudah-mudahan rada bener. Ai bener jasa mah jamual rada bener bae. Bener jasa mah jamual rada bener. Cak camat sial ngeureunana. Cak bupati emang moal ben moal we kajian kumaha. Moal cak ulah moal imah rada dong rada. Sebab naon atuh itu informasi di luhurna. Ai baheula mah nu mantak aya satpam teh aja ngajagaan pamalingan. Ai kuari mah nu malingna satpam. Dek bener kumaha atuh. Nu mantak aya pamarentah teh panjang urusan rakyat dibalik ku ari mah justru pamarentah urusaneun rakyat atuh dibalik dek bener kumaha atuh jadi DPR teh kiai anu ditangkep teh pan DPR eta teh wakil urang eta teh nu ngurusan urang sabaraha bupati nu ditangkep sabaraha gubernur nu ditangkep sabaraha menteri ditangkepeun eta teh pan nu ngurusan urang berarti nyana urusaneun urang jauh keneh ka bener teh ieu rada bener rada
rada hese bener geus urang ngadagoan rada bener urang yuk urang ngaba bener babarengan urang na rakyat nu bener bari ngadoakeun ka pamarentah supaya bener lantaran ieu nagara urang kabehan tanggung jawab urang kabehan kitu kene agama tanggung jawab urang kabehan baik individu urang sorangan maupun ieu teh kabehan pamajikan urang anak urang rapihan tetangga urang daek jeung teu daekna mah teu sabodonyana teh mah Allah nu mere hidayah. Muhammad anjeun bakal ningali lolobana ti golongan Yahudi anu mayoritas manyana mah guragiru dina ngalaksanakeun dosa guragiru dina ngabohong guragiru nyana mah dina zalim guragiru dina ngadahar haram aklihimus suhat karisa seperti sogok-sogokan riba jeung riba-riba lamun teh mah aya kreditan nyana mambung tinggalin ku batur ti heula nyana malah mere informasi ka babaturanna supaya nuturkeun nyana kitu kene lamun aya pilkades pilkada pilpres eta teh ngadagoan sogokan-sogokanana eta teh aklihimus suhat haram teh riswah eta teh haram tapi pan boro-boro hansip kiai na ge ngadagoan haram mantap kiai itu jadi panutan mantap kiai ngomong kunaon nya ka aing teh daek ngararaji heran jasa aing manu ngaji teh tadina ya 100 kuari ngaletikan jadi 20 ulah disalahkeun nu ngajina lantaran eta omonganna timbulna tina tanaganya na meunang nyogok aya atut liwatnya na nyokot eta hayu sia kiai kamari dibere 100.000 kan ngaku sia rukun wudu sia moal laku kajen ku tetep ceuli aing datang ka laku bae aing mah percaya jasa ka Al-Qur'anul Karim percaya jasa ka ucapan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi percaya jasa ka ucapan-ucapan para sufi-sufi lamun beuteung sia ngadahar sogokan kos kitu nu 3 juta aya kan aya nu 3 juta anu sabaraha juta deui sia meureun diberena ya Allah ya Rabbi nah dahar ku sia ucapkeun ku sia rukun wudu tek datang ka laku bae cenah udang-udangna gede 5 make udang-udang sia ayo tumpukeun cenah geus kolot jenggotan jeung geus huisan moal laku sia gajen kuku paling disengseuikeun sia naon sababna ye energina tina tanaga hasil daripada rizqah wa aklihimus suat bejakeun ka kiai nu make udang-udang ya itu kitabna besi teu percaya wa aklihimus suat Yahudi nu gegeuraan ngadahar barang sogokan rukun wudu cenah teu laku bongan sia baheula mah kiai teh cara ricing we diondang kiai kalimah kula pangmagahankeun ngaji hayang nyaho rukun wudu duh pohara jasa ta kiai boga mustika ti Kangjeng Nabi rukun wudu jeung rukun salat dipake ka hayang ku tatangga panggil deui ka ditu duaan tiluan ge kiai pangmagahankeun kula berarti energina luar biasa ieu mah deuk bae urang deuk ngayakeun pangajian teh saha nu ngajina kian sanu gajina kiaian esek wae anjeun tuh sakitu hebatna ngomongna lain ngomongna kunaon kamari hadir di mana di lapangan nya nu ceramahna ayo sia Cisoka di barare kiai duit di Belaraja sebelah raja di pasar kemis ayo mah ngabejakeun doang ulah disalahkeun mun rukun wudu sia sanajan geus tamat fatul muin sababaraha kali geus diiring dicaringin di mana tapi energina pake kos kitu ulah sambat ka niai ieu wa aklihi busut santaran aya karakter Yahudian di jero cenah kula mah dicokot ieu aju menta deui ai lain lalagaan ieu urang keur ngaritakeun Yahudi horeng aya karakter Yahudian di kiaina tah di dieu baca sakali dia hayang resep ieu masih ai geus soregan teh kudu ka jawara ona meureun di karakter Yahudian rada pantes meureun emang aing mah kos kitu waktekna tah teu mah kiai sakali deui pan mah kiai make udang-udang kikiwirna ge panjang
tapi pan sogok iya ayatna baca deui goyeng ah. Terus can kabacaeun deui ku kiai atuh bagaring ku kamari mah teh aya kuari hadir sia nyawan we tak kiai cenah. Lain nyawan we ingin nanyakeun saha kiai nu hadir kiai anu tikukun aya anu. Aja itu pasar kemis aya kiai anu ceramahna saha si anu didukung ku saha ku kiai anu deleukeun sia. Gerak ngaji sia jeung masyarakat. Masa depan sia suram sia. Parukunan sia moal laku sia ka jeung kumaha ge sakitu bae eta mah diancamna lain ku aing Al-Qur'anul Karim ngancam baca deui goyang wa tara aduh lo bagi ti cisoka yang ngararaji kamari dibere duit sia jajagan atuh ieu mah jeung kiai batu ka dieu aya loba mah. Duh, masya Allah. Inggris lain masalah ilmiah na apik na. Baheula mah boro-boro disogok ayat tek bae nu ekah ya nu ekah. Embungeun ngadaharna Quran can bisa ilmuna. Baheula korban teh set embung Quran can bisa ieu narimana ilmuna beusi salah ieu teh pan ibadah lain daging sambarangan. Ku ari mah pan kiai ngatuh. Ceker enggak ditu. Kadi itu tanduk kulit babagi kadi itu dagingnya kayu mah aduh ada rizin gas aduh Gusti Allah biasa lain ilmu mah babarin bentak cekolot baheula babari ngaji mah nu hese make na ta eta kos kitu gua cara petang jasa teu masantren ge gua jadi kiai Haji Oma Irama teu kada ge jama santrena sugan kadenge di Cisoka masantren henteu tapi jadi kiai atuh kiai bae ka ditu henteu saha nu nyalahkeun eueuh ngan saha nu deuk nuturkeun hukum menang di kiai haji dan kiai-kiai sederetanana lain ngahinakeun mangga hak masing-masing sama dakwah mah tapi kudu ngaragap dada di mana aing mah santren baheula dakwahna atuh nya mah kuduna di panggung bae dakwahna teh ulah di masjid jana mah jeung geus ngadengekeun ge make anting make kongkorong ka dieu tah kongkorong emas kongkorong anjing dipake ku nya kitu atuh dakwahna marilah kita dengarkan jeng ya anda dakwahna kos gitu ulah di masjid make sorban ulah lain potongan anak atuh nya nama tah kos gitu jadi nya nama dakwahna dengarkan ya tidak ada Tuhan selain Allah la ilaha illallah aduh Gusti Allah henteu salah ngan kos gitu dakwahna sek suan hiji dua atur milu kanyana ngan haji di masjid make udeng-udeng mah dakwah lain kos gitu sakarakter dakwah teh asal di jerona ikhlas insyaallah. Nah jelema-jelema nu berkarakter Yahudi wa tara katsiran minhum anjeun Muhammad bakal nulung mayoritas ti Yahudi berkarakter yusayuna fil ismi gegeuraan gagancangan musabaqahnya nama paheula-heula dina ngalaksanakeun bohong dina ngalaksanakeun berbagai permaksiatan wal udwan jeung zalim wa aklihim musuhat jeung ngadahar barang haram sogokan riba jeung berbagai haram malah barang dideul dina kitab kabair teh lamun aya engke di akhir zaman lain lamun bakal jasa hiji sogokan teh teu karasa haram di akhir zaman mah kuari mimiti kamari ieu mah aya ge di DPR doang kemudian di Pemda hayang naik hayang jadi pimpro dan lain sebagainya nyogok ka bupati kemudian hayang naik guru jadi guru honor hayang jadi guru PS tina jadi guru PS hayang jadi kepala nyogok hayana di kalangan kos kitu bae kitu kene hayang boga naik jabatan polisi misalnya tina beret hiji kana dua tina balok hiji kana balok dua atuh ceuk urang mah nyogok teuing balok di mah aing ge loba panggul we los ku sia tuh tina bintang hiji kana bintang dua datang ke bintang 7 paruyeng nyogok teh mana aya nu teu nyogok alangan
itu badak industri masuk ka dieu baheula mah teu nyogok di tahun awal-awal industri masuk ke pasar kemis nu urangnya hobae sugan make nyogok henteu malah ditambayan ka dieu teh limbahna ge sanu daek teu nyogok-nyogok mangga lantaran hayang kebersihan di jero pabrikna lantaran dijadikan ajang kuari mata aya wadahna yayasan kuari mah urang teu bisa masuk pabrik langsung kecuali menampung ditampung heula di yayasan anak kudu nyogok heula nu 1 juta nu 2 juta nu 3 juta nyogok wancaeng geus apsu pancan sogok menyogok teh geus teu karasa haram geus teu karasa haram nanya ka kiai-kiai kumaha aja teu bisa lamun teu nyogok mah teu naon bener naon bener kiai bener pokona mah ka dieu we bulan ngadoakeun cek teh teh kiai upload deui sarwana kudu tegas hei kumaha ieu lamun teu lamun teu nyogok teu bisa ulah haram itu sabodo sia eta mah geus nyana di alam ku Gusti Allah oh berarti tegas adapun nyana dek durut-durut urusan nyana ulah kieu puluh ya kiai kumaha aja lamun teu nyogok mah teu bisa nya teu bisa heuh nya hesenya oh kiai yang teu bisa jasa cuma tuh aduh tenan naon lah sekali-kali mah teu naon engke sia lamun geus asup atuh ka dieu sering mau jeruk ka aingnya tolong kiai mah potongan goblok gawe eta kiai Allah mah lain gitu kiai teu bisa ieu mun urang jadi pemda teh mun teu nyogok teu bisa eta haram geus balik cenah nurut teu nurut urusan nya ngan kiai di alam ku Gusti Allah oh cak Allah kiai aing sia naik derajat sia rajan teu boga mobil oh masalah guys Masya Allah karim di akhir zaman teh bakal sogok menyogok teh rakyat kabehan kuari dek jadi lurah na nyogok rakyat tadi sogok kabeh kan baheula mah tek dek pilkada dek naon kitu ngajadikeun bupati teh teh hanya dewan doang kumpulkeun aya sabaraha kursi ya di urang teh aya 50 kursi beli 30 geus mayoritas suara geus kajeun mah ka neraka emang rombongan neraka ieu teh mah kata tapi rakyat bapak henteu kasogok-sogok tapi ketika drek dibuka otonomi daerah ya pilih langsung ku masyarakat masyarakatna dibelian geus saya tanda tangan malah zet luar biasa aya sabaraha persen kiai anu teu narima sogokan aya sabaraha persen tokoh masyarakat nu teu narima sogokan aya sabaraha persen pemuda nu teu narima sogokan eta lah nu ahli Allahna anu surga anu mempertahankeun kajeun aing mah henteu ngarokok ge nu penting mah aing mah cak Allah bae aya sabaraha persen nu kos kituna sadesa coba hayu masyarakat geus disogok kabeh riba kabeh aya sabaraha persen nu teu ngridit ka gincu-gincu ngridit kabeh ngridit nah ieu engke lamun ngridit bakal dibere azabna 3 rupa hiji bangkong bakalna bangkong loba sekos zaman Kangjeng Nabi Musa alaihissalam nomor kedua cacing kesingkarayap nomor katilu hileud kuari di Jawa Timur hileud 3 kecamatan Ambalaya hileud riba teh riba jeung sogok nomor kaopat nah opat perkara ieu keong bakal keong mah geus loba di Karawang baheula di Bandung di Garut di Tasikmalaya asal geus Ambalaya riba jeung sogok 4 perkara hiji kodok nomor kadua cacing nomor katilu hileud nomor kaopatna keong tah ulang kula mah deuk nanya bae ka urang Cikupa hayang nu mana hayang nu mana eta siksa Inggris jasa di zaman Kangjeng Nabi Musa mah dibukakeun wadah sangu bangkong urang asup ka kamar teh anggal segala rupa pinu ku bangkong kamar asal di kaluar-luarkeun timbul di bangkong hese teu bisa sare di kursi bangkong di mana bangkong bae ieu keur masak ngagolotrok bangkong di dinya Masya Allah geus azab mah kos kitu mungkin cacing tah kuari coba eta di Jawa Timur ya Allah ya Rabbi hileud garayap di kaluarkeun hileud deui beak daun-daunan beak tatangkalan ka imah-imah geus sabaraha poe teu bari sasare nilib sare ge moal bisa ku kitu ya mah kudu tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala geus dimimitian ku tsunami Aceh urang teh kemudian ku bitu gunung ku gempa daerah berdaerah kemudian di Jepang anu luar biasa diurang saeutik deui hampir jasa ieu
nu mantap kudu loba istighfar ge kudu loba istighfar ieu Banten teh keur diancam bae ku Gusti Allah ulah beusingan ngomong leuwih teuing ieu teh rempan jasa ieu Banten teh hiji Merapi kadua ieu aya goncangan-goncangan naudzubillah min dzalik wa min dzalik wa min dzalik begitu diteropong ieulah dua sogok dan kredit geus ambalaya persentasina teh geus meludak anu luar biasa mantap lobakeun maca eta teh la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin fastajabna lahu wa najainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mukminin eta bae dikembangkeun ku urang terus beurang jeung peuting ieu bahaya sesogok teh geus teu ngarasa haram riswah teh ar-rashi wal murtasi padahal ieu pinar nu nyogok jeung nu narima sogokan neraka pada geus jelas tapi kan kabehan ieu mah tuh tadi ge cek kula sabara kiai nu ngomong kula mah ulah dibere duit kos kitu tak karak ditambahi doang mending mun gede cepet doang ya ikan naon cepet Masya Allah Karim sabaraha ustad malah dikekentongan aku kiai ayo tanggung jawab mama mama tanggung jawab kayak di akhiratku mama disafaatin lain safaatin ayo geus ku mama geus ulah ngadengekeun kiai kiai nu ngaharam-haramkeun jeung mamang ke ka neraka jahanam udah di akhirat di akhir zaman geus kos kira nah nu riba geus teu didengekeun malah kiai nu nentang kana riba tidak ada riba tidak ada ieu mah hanya dimuajalkeun riba nu kumaha nu teu riba geus dibahas teh kos kitu teh muamalah riba tapi tetep bae kiai nu nentangna sabodo teh nah iya di akhir zaman bakal ambalayah nu kos kitu engke diberena 4 perkara di samping nu tadi teh idza zulzilatil ardu zalaha digunjang ganjing tanah ikhwan riba jeung riswah teh ambalayah bakalna zulzilatil ardu zilzalah wa akhrajatil ardu athqalah nah eta digunjang ganjing ku urang geus kadeuleu ku mata ieu geus kadeuleu jasa timimiti tsunami datang ka gunung datang ka goyang-goyangna sagala rupa geus tapi tetep bae urang teh ditegor ku Gusti Allah dinasehatan ku sungut mah geus teu bisa dinasehatan langsung ku gempa ku Gusti Allah tetep bae teu kana nasehatan buang kawarah jasa pohara ieu antara sogok jeung riba teh pohara jasa Masya Allah berarti ya ambisina geus ambisi duniawi kabeh timimiti kiaina geus puguh pejabat lama atuh geus tinggal digoyangkeun bae ku Gusti Allah ya cek Allah teh eta mah siksaeun aing sia ngarunya ka bapak sia ngarunya ka anak sia teh mah siksaeun aing cek Gusti Allah balikeun gebrag sekian ribu pae banjirkeun tsunamikeun emang siksaeun aing cek Gusti Allah kajeun teh aya ahli aing hiji mah ku aing jadi salametkeun ieu tah mah dipilih engkeuna ge kan kadeleuna doang ku mata ambalayana ieu teh mata sing hade jasa sing hade ieu geus kadenge ku urang teh kamari ieu mah atuh keong ieu kuari mah ieu masyaallah hileun bulu ateul kana geus 3 kecamatan kuari lain tambah merembet geus 4 kecamatan mun diliwat di Jawa Timur dek bae ka Tangerang na Cikupa Jaya Citra pan di dinya mah Pasar Kemis mah moal diliwat ka Ciku sekepata aman Pasar Kemis sekali tukar aja tinggal Pasar Kemis dong sakali guskeun Jayapuri cenah di dinya aduh Gusti naudzubillah min zalik wa min zalik la ilaha illallah hese jasa hanya beberapa gerintil tapi tetap baik aya bae nu tersentuh haram disalametkeun diri urang anak urang pamajikan urang eueunan urang ngeureudit salametkeun urang tidak sogok menyogok sabaraha deui sia aya nyogotna berde tah 200.000 mah naik atuh 500 mah naik atuh 1 juta 1,5 juta lah tawar menawar Gusti Allah dan manda kurang imah sakadar nyaritakeun ti pemerintahan mah geus ti baheula sogok menyogok guru-guru geus ti baheula sogok menyogok teh nya
kemudian lapangan kerja Tanjung Priuk dan lain sebagainya geus ti heula tah sogok menyogok teh limbah pabrik nu tadina digratiskeun lantaran ayeuna mah aya kamampatan nu luar biasa sogok menyogok malah jadi huru-hara gede kuari mah nu endek asupna ge make sogok menyogok deuk milih pemimpin ge sogok menyogok mana kuari nu aman tina sogok menyogok mana henteu aya nu kieu saurang bae lah aing mah geus mah terus gitu disogok ieu bawa bae ka ditu ke milih mah kumaha kumaha teh bae itu teh tawaran kredit teh mal sada bagus teh jelema teh bagus teh hampang teh ibadahna ka Gusti Allah pasti jasa hampang aman tina sogokan aman tina kreditan eta karakter Yahudi teh kos kitu teh musabakoh gagancangan guru-guru dina ngalaksanakeun dosa zalim jeung ngadahar sogok-sogokan termasuk riba-riba lebih sama kamu ya malu yakin panggoreng-goreng na pagawean Yahudi nu dipigawe ku nyana model tadi emang eueuh kiaian di Yahudi emang eueuh kiaian di Nasrani laula yanhahumur rabbaniyun wallahu a'lam bissawab.